Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna. Ulah asal Kesugri upload para wargi Kimari Mang Dedi baris maju bagian anu ka 33 dina lajenganana carita Jawara ti Kuburan karangan Kireksa. Sakumaha anu parantos di Bandungan dina bagian anu ka 32 na. Daran Mang Dedi kebegat kuwanci dina mangsa medarikeun kaayaan alam isuk-isuk di hiji patempatan nyatana di hiji pagunungan khususna atuh kaki saron anu harita nuju ngotek tak milarian hiji buah anu katelah buah malaka hideung pikeun ngubaran kasakitna jang banara teronya. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita nya langkung pos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana bagian anu ka-33. Kaayaan alam isuk-isuk di hiji pagunungan anu katelah Gunung Naga teh khususna kaki saron. Mangsa alam harita teh isuk-isuk sorak manuk krecet di sarada. Mangsa alam beuki lila beuki berang bae. Bre hiji tangtungan aki-aki harita teh keur ngacegah dina batu nu pangluhurna. Terus culang cileung nempuan kaayaan di dinya. Hek jeleng-jeleng atar loncatan dina batu anu sakitu taringgulna. Manuk-manuk anu keur maroyan loba nu kagebahkeun atuh meuni rabeng haliberan merijeng recet di sarada. Beukilila mata poe khususna alam harita teh beuki luhur. Itu deui atuh kisaron anu loncatan beukila beuki anggang ngiderna teh. Unggah tempat di teang, unggah tangka malaka di datangan. Terus diilikan kelawan apik sugan jeung sugan aya malaka anu buahna hideung. Tapi hanyakal eueuh hasilna. Sakabeh malaka anu kapanggih ku manehna buahna biasa-biasa bae. Teu aya anu hideung sakumaha nepi ka hayang ku kisaron. Kalawan mawa hate anu nyungkelit kisaron kencis init deui ke tempat sejen. Sajajalan panonna teu daek cicing terus sarateret ngencang ngatuhu nempuan tangkal malaka nu buahna hideung. Nya akhirna sakuliah Gunung Naga Sukma hampir kaider kabeh. Tapi malaka buahna hideung mah menurut teangan can kapanggih. Nya sanggeus karasa capek reg pisaron eureun heula lumampahna teh. Geek diuk luhureun batu. Pok ngomong sorangan bari ngusapan tarang semua anu bingung. Ya, dua poe aing rumahku hasilnya ngan ukur capek jeung ripuh. Nya kamarana malaka hideung teh atuh. Apan baheula maroba di dieu teh kekela 20 tahun teh lila. Sabab kaayaan di Gunung Naga Sukma ieu ge geus kacidarobahna. Baheula mah loba malaka hideung teh ayeuna mah eueuh. Lamun baheula loba kakayon nu gede jeung luhur ayeuna mah ngan ukur tangkal malaka nu haranyap. Mata keran. Nageus. Nah, bet kaayaan leuweung teh kadah beuki ipis we padahal mah lamun nurutan kebiasaan mah heueuh. Beuki lila teh kudu beuki karorot jeung beuki poe keleuweung teh. Lin ibarat tanah kosong anu tinggalkeun. Biasana lamun teu kaurus sok jadi balak ku jukut, beuki lila jukutna beuki loba tapi nah aya leuweung teh beuki ipis we. Heran aing.
kumamikiranana nu leuwih penting deui ku leungitna Malaka Hideung aing. Jadi bingung. Sabab piubareun kerjang banada. Eueuh deui kajabat ti buah Malaka anu hideung. Cilaka lamun teu manggih teh mah. Cek Ki Saron ngomong sorangan beri ngurutan dada. Sawangan jauh ke alam anu geus kaliwat. Malah lila kulila mah pangalaman manehna waktu baheula keur ngora. Samemeh dikalubur ku genep jago. Buruh breh kabeh narembongan deui. Kaayaan di Gunung Naga Sukma anu loba tangkal Malaka Hideung kacipta deui. Tapi edas kenyataan harita mah estuning sabalikna. Tong boroning Malaka Hideung dalah Malaka biasa oge geus kawilang carang. Lang atuh Ki Saron ngahuleng menik ka anteng. Mikir-mikir pilampahin. Ari mangsa alam khususna mantap poe harita teh beuki luhur bae. Malah akhirna mah nepi ka sumurupna. Ki Saron ngajajentul we dina batu bangun anu bingung pisan. Sanggeus hawa alam karasa tiis sarta awak katebak ku angin pagunungan. Kakara Ki Saron sadar kana kaayaan. Jung atuh Ki Saron cengkat ruak liuk. Pok Ki Saron ngomong sorangan. Ya mayo. Kalah geus burit deui. Aing udah diangancan kapanggih ku aing ba. Cilaka jigana aing yo tapi aya keneh waktu 2 poe deuykeun. Aing rek usaha sakuat tenaga sangkan ieu gunung kaidar kabeh ku aing. Sarta buah Malaka nu hideung bisa kapanggih ku aing. Cek Ki Saron ngomongna kitu bari jeung leos indit ninggalkeun urut diukna. Kaayaan alam beukelila beuki poek. Lantaran poe eta mah ti biji layung. Atuh Ki Saron rada bingungen, da puguh can manggih keur pamondokan. Terus we manehna lempangan rada rusuh, nu dimaksud rek nyangan tempat anu sakira genah keur pamondokan. Jangkrik-jangkrik geus disarada mapaesan kaayaan harita anu memang geus liwat wanci magrib. Ki Saron manggih tempat anu rada luhur. Sadengkeun sakulingeunana gawir menikeun kanang tawing. Teu beda we jeung puncak gunung ngan caraan teu aya kakayon pisan. Nu aya teh ngan ukur kitu we kadaka nu narangkrok ka dina batu. Sanggeus merenah goleda Ki Saron ngaguler dina batu. Leng Ki Saron ngalamun mikir-mikir pilampaheun jeung mikiran buah Malaka nu hideung. Nu hese pisan kapanggihna. Lila kulila Ki Saron atuh ngerasa tunduh. Ahina kerwek kerek menikeun kanyagrek kawantu capek tas nyangan buah Malaka anu hideung anu tetep can kapanggih. Kasugri para wargi. Panjangna alam peuting dina ieu carita teu kacaturkeun. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan alam isukna isuk-isuk. Kocap ning deui alam isukna. Ki Saron geus udang malahan mah geus saged deidang dan pikir ngeder. Ngan samemeh indit pok Ki Saron harita. Ayeuna teh nincak poe katilu aing kudu hasil yo. Lantaran poe kaopat mah keur waktuna balik. Cik doakeun jang banara. Ieu mang atuh nuju ngalanna milarian pilandeun ujang. Cek Ki Saron ngomongna jiga jeung banara. Sanggeus kitu mah. Hiat! Cilepung Ki Saron luncat meuni puluk pisan. Kalayang, celek, nincak di taneuh. Terus ngagandeang leumpang salse pisan. Kituna teh bari jeung luak liuk sudag jedeug nempuan kasebut derning tempat. Bekelila beuki jauh ti urut pamondokan. Nya nu akhirna Ki Saron teh geus kukurubutan deui dina sela-sela rungkun saliara nu pabelit jeung ari cariu. Unggal manggih tangka Malaka Ki Saron sok diteges-teges, tapi anu deteangan tetep dikapanggih. Mangsa nyerelekan teu karasa, kira wanci pecat sawen. Serog Ki Saron teh ka hiji tempat anu rada lega. Palataranana rata jeung teu baju jukutan debah dinya nama.
jika minang dipiara lantaran teu barala teuing jika di tempat sejen. Atuh puguh Kisaron teh rada kageteun gelumpangna eureun heula. Terus panunan bodasara teret bangun penasaran. Bari jengkek diuk dina luhureun batu leutik. Nu gedena kira-kira segede sirah Kisaron. Sakedapan mah Kisaron ngahulang we. Lantaran ngarasa kaget dumeh eta tempat didinya rada pikiraneun. Jiga-jiga aya jelemaan. Mangkaning didinya teh kasebut di puncak gunung anu jauh kantu ka dieu. Borok-boroning deket ka lembur. Kasaba ku jalma ge sasat teu niti sataun sakali jigana teh kitu ceuk pamikirna Kisaron. Tapi heuleut sawatara waktu ada cakaka kadenge aya sora anu siri. Menenga para katak, sorana teh estu matak geueuman, undur handaruan, sarta awuhanana teh ting saleor ka unggal madha. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna. Ulah asal upload we. Heuleut sawatara waktu ada cakaka kadenge aya sora anu siri. Menenga para katak, sorana teh estu matak geueuman, undur handaruan, sarta awuhanana teh ting saleor ka unggal madhab. Cek sora anu seuri jiga aya di mana-mana. Atuh puguh Kisaron meninga gebeg cung maneh nangtung. Pok ngomong sorana lalaunan. Nah ya saha dia teh. Ya, na manusia kawan setan. Ya mu manusia saha ngaranna lamun setan nyaon ngaranna. Kakara aing ngamanggih nu kieu patut. Apan dia masyarakat cincak manusia. Baheula kengan aing hungkul sok nincak ka dieu teh. Tapi nah hari ayeuna aya batur. Ceuk Kisaron bari jeung taki-taki bisi aya bancang pakewu. Maklum aya di pagunungan anu kawilang sanget kene. Telila cakakak di kadenge anu seuri malah beuki tarik jeung jiga nu ngahina ka Kisaron. Kitu eta nu seuri mata kukurayeun. Cacakan namun lain ninggang ka Kisaron mah teuing mata kumaha jadina. Sabab eta seuri jiga lain sambarangan seuri, estuning ngandung hiji tenaga gaib. Buktina we Kisaron anu geus kasebut jawara kahot meuning ngaranjug bakat kuriwas. Kana celina asa aya anu nyocok. Setan dia. Nah saha mangkrukna ieu teh. Asa balan mangkrukna nya dikira aing teh rek sieun kitu awas ya. Dilawan ku aing. Ulah disebut aing Saron anu boga julukan Tangkorak Hideung. Lamun teu bisa ngabedagan huruf sia. Ceuk Kisaron bari jeung narik napas panjang. Cakakak deui aya nu seuri. Malah Kisaron oge atuh harita ngajiga bari jeung nulak cangkeng. Cakakak Kisaron nurutan seuri. Sorana leuwih tarik jeung geueuman. Aweuhana ting saleor menuhan sakuliah Gunung Nagasukma. Ceuk Kisaron bari jeung ngerahkeun tanaga batina. Tina tarang Kisaron ngadadak renung ku kesang. Lantaran sacara teu langsung Kisaron geus ngayonan tarung ku tanaga batin pikeun ngusir hiji pangaruh batur nu harita keur nyerang ka manehna. Sang geus liwat sawatara waktu jerit ti tukangeun batu anu pangbadagna jidinya aya nu ngajerit mata kuatir. Ampun. Ampun. Ceuk hiji sora estuning mata kreuwas pisan. Barang ngadenge nu ngajerit jeung ampun-ampunan. Cakakak Kisaron siri deui bau anu bunga. Teteh si aya mangkruk ieu teh kon sia ku aing diwarah ya. Nah mangkruk naon bat aya di dieu? Ceuk Kisaron. Jrung sorelat. Main luncat muru ka tempat datangna sora anu ngajerit ya. Malah sajurelat oge geus tepi breh dina sela-sela batu aya hiji jalma anu keur nyuuh merenyek kelan dada.
ari jida taneuh geus ngabayabah getih anu seger keneh. Jika nama eta jalma teh tas utah getih, waktu tadi pabentar tanaga batin jeung Ki Saron. Kekela manusia belagug. Nah dikira aing reksyon. Nah naonan siya makingabongohan aing ha? Ceuk Ki Saron ngomongna kitu bari jeung ngalengkah sukuna alaunan. Ngadeukeutan ka jalma anu keur nyuuh teh. Barang jeung kitu jung eta jalma teh cengkat alaunan breh beungeutna katara meuli pias. Ari pangawakanana mah memang jangkung badag tur sembada ngan buukna geus pasalang jeung huis. Tapi nilikana dedegan mah gagah keneh. Malah barang nempo eta jalma Ki Saron rada ngaranjung. Sabab asa-asa wawuh kana dedengeanana. Akhirna Pok Ki Saron harita ngomong kana dirina bari panon malohok semu kaget. Nah, jika si pecut kilat. Rek naonan. Ngajadog di diyo. Cek Ki Saron bari jeung panon muralang kata jalma anu Ki Saron mah disebut si pecut kilat. Ki Saron rada ngahuleng lantaran ngarasa kaget. Tapi akhirna mah ngarasa bungah oge. Sabab si pecut silat teh sarasa urang tinu gedep jago teh. Atuh Ki Saron teu kudu heseneangan. Jigana dirinya kene bisa ngayakeun balitungan jeung manehna. Ari si pecut kilat meuli colohok deui. Dadana reng hapran juga bangun kaget. Untuk kekerot nahan amarah beungeut anu pias robah jadi geuneuh. Sabab tetela si pecut kilat oge apaleun keneh ka Ki Saron. Pok manehna ngomong tatag pisan. Katara meuli burahay beureum. Hei, ya, ganggu lagi jeung. Nek naon sia lusus ka dieu, ha? Ieu jadah geus aya dina kagawasan aing. Sahansing sahabai nu kumaha ninca ka dieu, kudu ditebus ku nyawa. Ngan aing rada kaget. Saha manggrukna nu geus kumaha di ngabebaskeun ka sia, heuh? Cek si pecut kilat bari jeung panon melotot bangun gemes ka Ki Saron teh. Geus kitu mah narik napas panjang bari jeung mureleng ka Ki Saron. Ka manusia anu seden sia bisa ngomong kitu teh wawanak. Tapi ka aing moal guna sia. Siapa aing oge boga hak pikeun nincak daerah ieu deuleu. Siapa baheula mah aing anu kawasana. Ngan sabot dikubur wungkul, aing teu bisa ka dieu. Tapi ayeuna aing geus bebas. Bebas pikeun nincak ka dieu. Bebas pikeun ngalakukeun naon bae. Sarta bakal bebas pikeun modaran sia. Sia kudu nyaho. Si tangkorak hideung bakal nagih hutang nyawa. Cek Ki Saron beri panon mureleng ka si pecut kilat. Gebeg si pecut kilat harita ngagebeg satekar kebak. Tapi teu lila kituna Pok harita. Weh, gagabah sia ngomong deh. Nah dikira aing ngereksieun ku sia, ha? Pikeun si pecut kilat moal mundur sasiku dulu. Moal ngejat satabak. Aing bakal nyangkalak sia pikeun kadua kali. Tah, ayeuna aring dek nganya. Saha nu ngebabaskeun ka sia teh yang kubur? Jawab sia wawadak. Nah, ari sia betiga bebenyit pejuh ngomong teh oi. Sia mah ngomong janji hoy. Dengekeun sia wawadak. Perkara anu ngabebaskeun ka aing sia teh kudu nyaho. Sabab waktu aing dikubur ku sia ge aing teu dibejaan sababna. Ayeuna mah geura papatkeun we jampe modar sia. Sia ku aing bakal dijajabkeun ka akhirat. Ki Saron beri maju salengkah. Maksudna mah harek newak si pecut kilat. Tapi jurelat gilung si pecut kilat buncat. Da mungeun ari ditewak mah. Gibeg-gibeg mah yang ngagibegeun awakna. Sarta harit akene tanagana pulih deui da puguh lain jago sakatiga. Nu tangtuna oge moal eleh ku sakali ngagebrang. Cangges kitu Pok si pecut kilat harita. Hei, dan goda hidung. Sok sanajan sia teu ngabejaan oge. Aing sia geus nyaho. Sata sia bakal ditalikung deui sia ku aing. Nu saterusna bakal dikubur deui nu leuwih lila. Nah, mana mani babari kitu sia ngabacot. Nyaha aing teh dicaduakeun jeung beurit. Ayeuna mah mending geura jawab heula panyangan ti aing. Di marana batur sia nu opatan deui sia. Ku aing bakal dipodaran hiji-hiji. Jeung deui sia perlu nyaho. Si burak siluman geus paragat nyawa.
Ceuk Kisaron bari molotot ka pecut kilat. Atuh gebeg pecut kilat ngarenjag deui. Lantaran ngadenge baturna aya nu pae. Tapi manehna teu percaya kitu bae pok harita. Yao sia. Aing mah teu nguruskeun diri bajur. Eta mah urusan sewang-sewangan. Itu deui perkara burak siluman. Aing moal milu bebelueun. Jeung deui aing mah teu percaya. Ayeuna mah geus ulah loba bacot sia Tangkorak Hideung. Mending oge hayu sia urang pada baranya ka sabuk milang tatu. Urang gelut patutung ngaranjeun aing. Ceuk si pecut kilat gagah pisan. Mana geus poho kana kajadian-kajadian anu bieu lumangsung. Lantaran kasurungku nafsu anu ngagolak jero dadana. Jeung dari pecut kilat can nyahoeun kana kayaan Kisaron nu ayeuna. Ari Kisaron menang panangtang kitu cakakak seuri baun anu ngahina pisan. Nanaonan make kudu gelut oy. Aing mah lamun hayang modern sia tadi oge geus bisa. Tapi aing mah hayang nyaho heula ka batur sia nu sedena. Tapi lamun sia cedek ngajawab kana panyanya aing, kajen coing. Kahayang sia bakal dicumponan ngan teu kudu gelut ge lah. Mah burung modar sia masuk geura taki-taki sia wawalak. Ceuk Kisaron bari jeung ngajungjung ke leungeun katuhu. Yuk seor atuh aya angin anu disusul ku soradang daunan anu ting saleor. Aduh, Gebeg. Cut kilat ngarenjag rewas satekar kebek. Sabab mana kitu oge pangawasa Kisaron teh rada punjul. Da karasa ku manehna oge gerakanana leungeun Kisaron teh ngandung tanaga anu rohaka. Mangkaning kakara ngajungjung ke leungeunna wungkul teh. Atuh komo lamun Kisaron heunggel mah. Tapi si pecut kilat terseber najan kitu ge serog maju salengkah rengkenek masang kuda-kuda tapi kakara oge ngarengkenek leungeun Kisaron dengan sajorat ngarawe pebeuteyan si pecut kilat. Cilok si akal berwa wala gebut si pecut kilat arwah gerak sameh gerak atuh puguh mending ngaranjug manehna teh. Jajantung si pecut asakan didudut bakat ku kaget. Gerakan Kisaron kacida pisan kesitna. Parandene kitu si pecut kilat oge dalain jago atah-atah. Ayeuna mah mainna bener-bener waspada tur iapna gancang kurjal hudang deui bari lop cilok luncat heula ka tukang. Maksudna mah hayang ngawahan meureun. Enak geus sadar lamun ngalawan Kisaron ku cara biasa geus yakin moal aya hasilna. Barang mikir nepi kadinya raketak pecut kilat ngawatak ajanana. Pikeun ngumpulkeun tanagana anu sampurna. Urat beuheung katara meunikeun karanteng. Untuk kakerot ngancing nandakeun anu keur gemes. Ari panon dibolototkeun jeung beureum. Awok pecut kilat ngagero tarik bisa. Iblis Tangkorak. Geura cadah pangawasa aing sia. Ceuk si pecut kilat bari ngadorongkeun dua leungeun ka Kisaron. Belesat, dua sinar emas nyerang ka Kisaron. Tapi Kisaron ngan ukur ngangkat leungeun sabelah. Yuk aya angin mending ngaguru tarik pisan. Morewa aya cahaya kilat. Jilegur atuh hayeuna. Di jumantara ayeuna mah jilegur. Surudut kuda-kuda pecut kilat mundur jiga kasurungkeun. Sedengkeun Kisaron tetep tagen malapok ngomong tenang pisan. Ulah kapalang sia pecut kilat. Keterukun pangawasa sia kabeh walak. Ku aing cantu bakal ditadah sakabehna. Dikira aing rek mundur. Kisaron jeleng loncat lepas pisan. Suku anu katuhu geus nilep. Lamun tepikeun kana sirah pecut kilat dengan karing ngajejekeun we wungkul. Tapi sabot Kisaron ngalayang. Pecut kilat rikat puncat ka gigir sarta meningan sakilat leungeun nyabut pecut anu meulit dina cangkengna. Hiup celeter atuh harita. Aya sora anu ting celeter kembang seuneu ngapuricak. Atuh Kisaron rada ngaranjug lebah di nyamah. Sabab beuheungna ampir kasabet ku eta pecut. Tapi gancang nincak di lemah Kisaron harita. Ngan hanya kal pecut kilat geus ngablesat manten deuk ngarah kana sirahna. Lop Kisaron ngelok
Seleter pecut kilat harita teh narajang di kahareup. Dua lengan didorongkeun. Kolebat aya dua sinar anu nyebrot kana dada pecut kilat. Tapi gilek pecut kilat ngakiwarkeun awakna. Atuh sebrot jelegur harita. Sinar anu rupana perak teh nembrang kana batu. Harta kene batu nu katibanan pangawasa Kisaron jadi lebu. Pecut kilat atuh mendengaran jupok ngagerentas jroning hate. Alam jaga tete lah pengawasa si tangkorak iblis tiningkat euy. Ya baheula mecan kitu. Hiap! Cek si pecut kilat jeleng luncat ningkahan panerajang Kisaron. Dan hanya kaatelat dampalingin Kisaron geus nyayang manten kena tak-takna. Yo, harita kene oge. Buicak atau ya cahaya. Awak si pecut kilatnya geter tak-tak nak karasa seur. Wah, setan siapa berak? Pecut kilat beri jeleng luncat ngajauhan. Malah aya kana 5 meterna, tapi gancang disusul deui atuh ku serangan ti Kisaron. Jelung. Pecut kilat bundu uncatan, keplos panderajang Kisaron ngeplos ngahakan angin. Atuh pudig di Kisaron nafsu. Reg Kisaron atuh ngaran negela. Terus panon molotot ke pecut kilat huntuna kekerot ngancing nahan amarah. Ari pecut kilat meninggal rahuh bangun capek. Tak-takna karasa muni panas dari lapok Kisaron harita. Betul kilat. Aing geus beak kesabaran sia sok. Geda taki-taki sia kehed. Ayeuna aing ngareng maragat ke nyawa sia. Cek Kisaron beri jeung reketak kreupeun terus ngajungcungkeun dua lingin. Sabot kitu pecut kilat atuh mendingan sajerat kabur ngajauhan lantaran geus teu sanggupeun ngalayanan ka Kisaron. Hiat! Jelung pecut kilat ngajauhan Kisaron. Geus teu sanggup cenah. Seret kolebat tina dampalingin kaluar deui atuh dua sinar anu ngagebur jiga seuneu anu hejo. Beledu jelegur dua batu anu gedena sarua jeung leuit hancur jadi lebu. Sadengkeun si pecut kilat mah geus jauh teuing ka manalosna. Bareng jeung sora nu ngajelegur brai Kisaron beunta. Breh kumanehna katempo dua batu anu tadi ngajaran tuul geus leungit. Sadengkeun pecut kilat mah teu katempo deui teuing ka mana. Si Jado kabur. Cek Kisaron bari ngahuleng. Manehna ngarasa bingung naha pecut kilat teh. Hancur jika batu atawa kabur. Ngan anu tetela harita teh geus teu aya di dinya. Minimal bebeja ka Akhirna mah ahli warisna. Kisaron teh atuh Ulah harita asal ngaran upload pok ngomong sorangan. Ayah, si pecut kilat kemana hancur gitu? Benang ku aing. Nah modal atawa kabur teh si ontohon. Nah, aing teh goblok-goblok teh si pecut kilat anu geus kapanggih kalah diancap kitu bae. Nu akhirna si kasebelan teh kabur. Aduh. Tapi mangsa bodoh ting Sugane sug jaganing gitu panggih deui jeung aing. Aing mah nu penting aing neangan piubareun kerjang bandara. Cek Kisaron berjeng terus ngaleos ninggalkeun urut tarung. Kisaron teu pati mikiran musuhna. Nu jadi tujuan nangan hiji nyaeta hayang buru-buru munangkeun buah malaka nu hideung. Beukililah lalampahan Kisaron beuki anggang lumampah. Ari mangsa alam harita khususna mata poe geus wanci tunggang gunung. Sora tongeret jeung manuk baleger pisan. Di kajauhan suka denge sora hayam leuweung nu kongkor. Dina kaayaan kitu dak dumadakan lebah dinya teh aya angin ngagrebug tarik pisan. Sorana munggah ngaguruh dir hujan silantang. Malah meneting saleor es tuning mata keun. Dangdaunan meni rabang katebak angin. Tatangkalan ting borobot ting dorok-dorok sora anu peunggas. Ayah, Kisaron ngarenjang. Reglem pangna eureun. Terus luak dieu jiga ayam detianan pok harita. Nah ya naon ya begemadakan aya angin gede. Nah angin biasa tuh angin luar biasa yo. Jeung deui aya eta sora naon ting kakak ting kikik ting jerihil 3 kunci.
Aya we pikiran kayo. Tapi kajian ay ganggu kaing mah. Cek Kisaron berijeng terus ngarios di tidinya. Tapi das karaoke lampahan Kisaron menang 5 lengkah. Pada cungungung kadenge aya sora anjing anu babau. Sorana melewung jika nu hayang minuhan jagat gunung Nagasut. Atuh puguh Kisaron teh jadi ngaranjung ngerti leumpah teh eureun. Terus wakliuk bangun penasaran. Tapi nu katempo harita mah Kisaron jadi kukulutus. Alam gadah ya. Aya we nu ngantegan halangan lampahan aing. Nyaha naon maksudna nyisiran ka aing? Disangkanya aing rek sieun kitu. Apan aing anu kubatur mah diserebut iblis tangkonak. Tapi nabet aya keneh makhluk nu hayang nyisiran ka aing. Angsa bodoh aing. Cek Kisaron bari cungiduh terus lempang di lalaunan. Tapi geus jauh deui aya anu ngahalangan. Di awang-awang tingkalayang makhluk-makhluk nu ameh pikasieun. Angin ngaguru harita teh handaruan. Airupana eta saton di luhur teh barodas menikeun kacu maklak buluna kukuncungan di omku. Tapi tumugahan suku nu aya teh ngan leungeun we dua. Kitu oge tungtungna teh marencos seukeut jiga cengobrol. Seot tingkalayang jiga nu hayang nyamber ka Kisaron. Terus pating jereheul pating cikik sareri es tuning mata kukurayeun. Malah loba anu ting kariplik jiga jangjang man. Ari matana molotot herang jiga batre. Ari huntu ranggeteng pikagilaeun. Atuh puguh Kisaron teh beuki keuheul we lain sieun. Lantaran lengkahna teh kaur maju pok harita. Si setan teh sia. Naonan sia teh? Anu disebut juriga kitu atawa naon sia teh ha? Ku aya we konyok teh. Sugan kudu dibabet ya ku aing. Awas ya kasebalaan ku aing. Cek Kisaron bari jenggap nikot batu segede peureup. Ya! Hiu kalayang eta batu teh dibabetkeun. Gebros eta si batu teh nembus salah sahiji makhluk anu pikagilaeun teh. Tapi mata kaget deui bae. Eta makhluk anu jijiri hilang teh teu nanaon. Anger we kakalayangan jiga anu teu ngarasana naon. Ari jirimna jiga hasib dibabet ku batu teh ngeplos we. Atuh Kisaron meuni gogodeg lantaran kakara harita manggih anu kitu mah. Parandene kitu Kisaron mah teu sieuneuh. Ngan ukul keuheul we asa dihalangan pamaksudan. Sanggeus ngahulang sakedeung ge Kisaron teh diuk terus sangkeup harigi. Ari panon dipereumkeun ngarah husuk. Tapi bareng jeung kitu puluhan makhluk bodas anu kukuncungan teh meuli pahibut di Jomantara. Kabeh pada hayang pangheulana ngarakeb hulu Kisaron. Ting sarelot kalawan nyamber ka Kisaron. Ting jererit mata katorekan ceuli. Mata kukurayeun ai sora anjing leuweung babaung becigan nu newo-newo. Salilana terus babaung. Hiu gapruk. Hiji makhluk anu pangheulana ngarontok ka Kisaron. Kawak ku Kisaron ditewak. Hiu gebro atuh harita dibantingkeun kana batu. Ampun. Cek eta sora tarik pisan eta katorekan. Peledug jirimna robah jadi hasil. Terus mumbul kaluhur langit. Las teu katempo deui. Gapruk deui nyamber kawak ku Kisaron harita ditewak. Hiu Yang ada sia. Sia. dibantingkeun deui kana batu jerit deui anu ngajarit. Sarua jiga nu tadi. Bangun anu kanyanyerian peledug jirimna jadi hasil. Kalayang maju kaluhur las leungit. Kaayaan harita beuki lila beuki poek bae. Malah Kisaron anu keur ngajentul oge lamun ku jalma saliwat mah moal katempo. Tapi ari makhluk bodas anu tingkalayang mah katara kalaban jelas. Beuki lila teh jumlahna kalah jiga ngalobaan jiga nambahan. Atuh Kisaron hampir kawalahan. Sabab lamun anu dibantingkeun hiji nu datang mah aya kana 5na. Tungtun mah jung Kisaron teh nangtung srog masang kuda-kuda. Serudut dua lengan didorongkeun ka hareup. Sugan kudu ku ieu sia mangkudu. Hiya. Durinya seot atuh harita. Brai kaayaan dirinya ngalah caang. Lantaran tiada dampaleungeun Kisaron aya sinar anu kacida caangna. Sebrot nyorot ka makhluk-makhluk anu keur tingkalayang di Jomantara.
Atuh ting koceak loba anu ting jerit estuning mata kuatir. Tapi ditukangen Kisaron geus ngaburu deui anu sejen. Gapru kana sirah Kisaron pada ngarontok. Cep sirah Kisaron karasa camawek tiis meni nyetep asa ditundaan es baluk. Gebeg Kisarot ngagibegeun awakna. Breng lima juri guncung ting kalayang kabantingkeun. Kisaron menika kerot nahan aman lantaran asa diheureyan ku juri. Alam gadah ya. Kudu ku mangalawan ayo. Jaman ni pabuis dia yo, Bo. Jika na setan jeung gedemit ngagegeh di dia yo. Dia bukti na jika nu ngahalangan kana pamasudan aing. Kisaron berjeung pakepis nutrikeun awakna. Bersat aya sinar bodas nembus poekna alam putih. Koceak aya ting jarerit deui menikeun kareang. Peledug disebutkeun Kisaron loba haseup ting peledug. Lila terus atuh naraek kaluhur. Les dekat tempo deui. Wanci nyapih mangsa nyekapan para pamirsa cagi carita berantuna heula. Naon atuh eta teh nu sabenerna? Kumaha nasibna Kisaron anu diburu ku para makhluk demit? Insyaallah enjing bagian anu ka-24 urang Bandungan kurang sadayana. Hatur nuhun kumaha berhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.